jelema teh boga rasa pang benerna ieu aing pang benerna mah ieu golongan aing nu pangadena nepi ka dina dirina teh geus asa pang kasawargana hirupna teh anu mamalahna kaituna cegekan we geurehan ka batur cawadan tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureukkeun we ka batur buka deui hadis cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur geurehan cegekan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat teh make dalil tah eta nu rusak mah sedangkan setiap maca ayat setiap maca keterangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan ieu mah kalah beuki mencula kalah beuki naik nafsuna teh beuki neutreuk boga rasa pang benerna teh padahal lamun balik ke semula mah pan tina eueuh kan kanyaho manusia malin tina bodoh ge henteu pan eta urukan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tak cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawara heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pamuntahan eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur sae teh lieur teh aing mah eta lolobangan teh mah zakat teh kalau meuli jeket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jeket gini eta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema wareg nuduh kasih aing jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong ngan teu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah jangki sore rajin tah kapake isu tak eta jelemana urukan nu matak cek hadis undur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditenya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk sok eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu mantap ulah andean ku kuda beureum harta batur jago aku manehna ngontrak sakitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh warohi hartina takwa apik jadi apik leres patah gitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere meja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah pan teu nyaho
Oh dipapag ya. Jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipapak bisa jadi dipapak kuli super eta pajapo tak itu kadek kumah itu ngan sia mah amas oleh pejalan tuh atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh lu tangan mengko deui padahal di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh hatena teu pira anang ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tazakkaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak geus cempe nah udah lembar atuh kaneng mah da je teh tong nyaritakeun ilmu ladan anu mah kalau lembar teuing butuheun teh naon sakitu hadirna teh di lembar kitu ya ngan sakieu we ti dewek mi HP sisir jeung minyak kadekan jelema Japarko tidak rambut kebaheula sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kadekan kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal eta lakonan tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok keluar reog tina pengalaman naon Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Adam Jordan aya alah Nabi Adam ya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh kana aya rohan tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam diup tah jadi we hirup aya rohan gede eta can bisa nenyo acan ngadenge acan so cing cerdas cingnya nama pintar jeli Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup teh karek keluar giler panonna teh ngan can aya awas begini can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud
di antarana naon nu karasa ku sia oh da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasea teh teu panggih barangna nya para malaikat teh sujud lain anu arti kitu lain sujud si sakali deui duh sia ada nitah teh sia kaeun cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabaraha juta sea dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu musik malikeun teh anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah bisi teu panggih barangna ku sia ya Allah urang ini ya Allah ya Rabbi benar apa bunuh ge ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gerara ketan nu deukeut gara deuheusan teh kolaborasi luar biasa aya bawangan balik pan nya nyapa gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ini Pak hah nya tah di mana mau teh balik deui we kana globalna aya roh kanjeuna aya eta nu sok tinggalkeun deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana aya nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana di dunya kapanasaran kawani kasieun heuh di dunya tah eta nu tinggalan buka keunaan kulapan haus teh di dunya la ilaha amuing ayeum kawas ka mantan pacar kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon kaituna naon lah teu boga naon-naon mangga nyangakeun diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon ku sia dikoretkeun naon akueun sia waduh kaharti aja nama mereka mana aja di kaleru gitu anak aya Yahudi tapi kaki tua kosong siapa wayang rokrak dikana kotakeun
bisa sih ngomong ente apa lereh kata di alah kumadalang wajang eta kuliah baru aku ngerti karena Mantak tanya ke lain hari-hari ke kolot teh lain eta jelema paknya eta laluasanya ngalampakeun salah entong dicarek bisi proses keun aya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji geuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji babong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunya na bubur rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek bersihanana tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok iseriran panon namun kitu mah iseriran panon ni batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri gitu we jiwa teh dipake mikiran batur we sia goblok dari puh teh nah sia teh iya ya euy ya kolot mah cing nepi teteh kana rasa oh aing mah nyaho ugo aing teh ngagebraya aing teh poekeun tak kitu jang peh jalan ke desa popoe aya eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat jing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok bari jauh tina kitu kana usaha atuh lompat teh kana dunya kieu we atuh ye kieu we ye abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit eta we pikiran rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rulungkan loba cucuk oh iya mun jalan ke nerakanya babari harurung harerang pika bitaeun dulu jang kapital teu nyaho jo juralit teh urang teh sagoreng teh matakula kami mode abdi gitu budak orang baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh nafsu hari geus mah geuning hari-hari pagi oge nongong we gitu jawab gua karena sudah kernoron gitu ada mana tak itu dulu jang oh jadi henteu kudu sapegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake
tak urang teh asa berat teh kada bener jang pek pecahkan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar di masjid berang puting ku rasul ge disarek geuleuh dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana itu ikhtiar hadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal kita we beuleunan patokan urang jauh eta teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang moal sia kopi we siling teh cicing leunan aya ieu ge kopi mah loba usaha teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh tukang kopi teh boga anak pamajikanana bae dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun jeung tibatan maling mending na dagang kopi otak bae tong dicarekan tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya di mana aya waktu sampun deui di mana aya waktu urang ngobrol deui gara lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol keur bejana sepi jempling urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud silaing eta hah itu siapa itu sateh mendewek acara oh nyata keunai pangkat urang mah pangkat rakyat nya panya heeh eta nu galedeh gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana hongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu tapi nah buat nu korupsi mending geus eueuh khawatir ai paniatanna mah da nyaah ka negara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal dan akhirna ka itu tah teh syungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina deui kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mana lain dek usaha keur kabeunggaran pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sakar rupa cara jadi we jelema borangan mah aya pamimpin borangan nah borangan sieun ku juri lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus duit rakyat duit negara diakan teh si sapi je ai pagi kabur nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat ningali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih ieu teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu kana antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur sabat bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang benar oh begitu ya itu doi eta opati terima kasih atuh dawala atas perhatiannya terima kasih doi kembali tak itu jang kajen nama orang balik we kana pokok orang balik dewe ka salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa eta pokona mah ieu nama urang mah ngan mi HP eta hate
lamun si lain dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh. Iya. Bisi ka doktrin, Bisi ka pangaruh. bisi aya nu nyuci otak. Kade. Dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri. Bunuh diri ta eta kade. Tong boronya ka diri batur diri sorangan geus teu dipikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleu. Euy. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si lain. Jihad. Jihad walau. Nah, sia teh meuni kamalinaan. Kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi. Nah, sia teh atuh udah beda jeung urang agamanan mata perlu dibom. Itu si goblok. Amui boa-boa. Pikirannya. Ai batur mah bom teh jadi bom eta nu ngebledug. Iya bom hukum. Mending bawa awak. Jadi hate teh kudu dibom tapi hukum. Lain ngabom batur. Mending bawa awak jeung bau akhlak. Heeh. Bau awakmu. Iya. Lir Petra. Ieu iki barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan. Doh, leres. Katauhidan sapraptanepun Bima lan Gatot Kaca dipusir daya amarta sampun dumugi dateng ngarsa. Wah, Mar. Ojo kaget, Mar.